Perkenalkan, nama Miss Ika Siti Wahyuningsi SPD. Miss mengajar bahasa Sunda kelas 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda pengajaran hiji bab 1 hirup sauyunan hidup rukun. Pupujian mangrupa kecap atawa ucapan anu sok dipake muji Allah jeung Rasulullah. Pupujian merupakan kata-kata atau ucapan yang suka dipakai untuk memuji Allah. Rupa eusi pupujian: hiji, 1 pepeling peringatan, 2 pengajaran keagamaan, 3 puji ka Allah, memuji Allah, 4 salawat ke Nabi, salawat kepada Nabi, dan 5 doa, yaitu berdoa. Tempat dinadamkeunana pupujian di masjid atawa madrasah. Tempat dilantunkan pupujian di masjid atau madrasah. Pupujian nujulna tauhid sagundukna diwangun ku 4 jajar atau pada lisan. Tiap jajar atau pada lisan diwangun ku 8 enggang. Pupujian yang berjudul tauhid, satu baitnya terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 suku kata. Contohna, hayu urang babahanan. Jumlah 8A, aya 8 enggang huruf akhir vokal A. Jumlahnya ada 8 suku kata huruf akhir vokal A. Barudak anak-anak, hayu urang diajar pupujian, judulna tauhid. Buka halaman 2. Nana barudak, kita buka bukunya halaman 2. Hayu urang diajar pupujian, judulna tauhid. Hayu urang babahanan pibeukeulun di akhirat, sing loba amal-amalan, ibadah sing husu pisan. Lamun ajal waktu datang, urang moal bisa mumpang, teu bisa dihalang-halang, geus waktuna jadi bugang. Harta banda nu ngaleuya, urang moal bisa mawa, ngan amal anu dibawa, batur urang anu bela. Mana sobat jeung baraya, dikubur henteu maturan, umur ge henteu nambihan, nu puguh jadi karunya. Hanjakal aduh hanjakal, teu getol sadia amal, padahal geuning padahal, nu jadi bekel ngan amal. Teu gunaha hanjakalan, pan teu kurang nu ngelingan, pek geura tunggu hisaban, geura jawab ku sorangan.